Kangjeng Nabi ge mah tulang rusuk nupang handap nepang bengkokna mun diantepkeun bengkok bae lamun dikieukeun kurang dilempengkeun potong lalauna sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul datang ka ranjeun kabeh nyaritakeun tentang syariat-syariat neu kumaha coba maneh lamun nurut kana syariat-syariat instruksi-instruksi nu dibawa ku para rasul anu dilanjutkeun ku para ulama-ulama geus tamah nikmat fala khaufun alaihim walahum yahzanun sorga urang ieu kuari geus min fadlillah geus luar biasa jarakna urang ke Kangjeng Nabi 14 abad nu nyampaikeun ka urang hanya para aulia-aulia Allah dimimitian ku Sunan Rahmat terus kabelah dia nu urang mah di Cirebon terus di Banten Syekh Maulana Hasanuddin dilanjutkan ku Maulana Yusuf diteruskan ku keturunan-keturunanna para ulama-ulama berkat ku ikhlas tertera lah marhabana ge menang wali mah melekat datang ka ayeuna dan lain-lain sebagainya iyalah lamun lain fadl Allah atau tetep bae wali tinggal wali cuman sebab hungkul manehanna nama urang bisa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu lain letik-letik sebab lain letik-letik nikmat sebab ieulah anu bakal mawa urang ka surga Allah subhanahu wa ta'ala ya urang ge kuari aya saeutik bafala khaufun alaihim walahum ya zanun kaharep khauf ngaranna teu pati sieun nu geus urang teu pati prihati urang lamun geus keur ngalamun bae kieu ye keur ngalamun soal dunia baheula bu bapak urang baheula mah sugih aju dijualan beak lah tu dunia ieu geus jamal kabal ge parareh ieu geus bae atuh aya kituan pan urang mah tah geus bari mah geus kaharep urang arek ibadah bae komo umur geus karolot aya kituan tah urang mah tah ih majik kuari lamun pae kumaha pae mah pae bae cek jana teh aja sieun teh sieun mesin bae ngan lah tuh deuk dikumahakeun sanjan sieun ge jawab ku pae mah pae bae geus teh kumaha nu penting mah tuh salamet bae eta kos ngomong kos kitu geus bagus tah sakitu ge ngaji mingguan teh tapi bisa ngajawab kos kitu geus bagus eta ih daripada kieu mah ngaji kumaha teh geus kolot kieu heueuh mah mikiran sieun desa pae mun bisa mah mung pae coba pang SMS kan malaikat tah coba ulah datang gitu ka aing tetep bagus coba kos gitu ki haji tapi lamun ngomong gitu malah tuh pae mah pae bae sieun teh mah sieun bae tapi ja Allah mah hampura ieu ja aing mah salat ja puasa tuh ja wayah dagang-dagang atuh kumaha deui jeung alhamdulillah sakieu tinggal ngarep-ngarep padol Allah bae geus sakieu eta kos gitu kan bagus sieun teuing henteu berani teuing henteu sedeng tah kos gitu tah eta geus bagus tah fala khaufun alaihim walahum yahzanun haji kumaha lamun aya serangan ti Amerika lah tuh perang mati lok sorangan ieu jakeun mati wah lompat-lompat kabehan berarti teh mundur ya ngaji mendek mundur tuh lain atuh perang mah kabehan ja lain sorangan tuh sieun teh tah eta harus bagus kos kitu boga pikiran perang aja kabehan ti lok sorangan lain perang sorangan mah gelut ngaranna teu pati sieun tuh kabehan pae kabehan jakeun teh bagus eta teh sieun berarti nah iyalah fala khaufun alaihim walahum yahzanun ieu neruskeun ieu walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula teu percaya ayatna rasul teh utusan kaula henteu percaya kana syariat-syariat anu dibawa ku kaula buktina tuh Yahudi buktina tuh Nasrani buktina tuh Katolik buktina tuh Protestan tuh Konghucu Buddha Hindu jeung agama-agama nu lain Islam etalah kadzabu bi ayatina wastakbaru sombongnya teu daekeun ngantalkeun tarangna kana tanah sujud teu daekeun lantaran memang teu iman ka Gusti Allah gede hulu jelema nu kos kitu teh iyalah
ashabun menyawa yang calon neraka eta asal lu teu salat lu teu puasa eta lah calon panggangeun Allah di neraka prak pamajikan urang aduh sia ku aing dikekepan bae tapi tilok salat kumalah ngomong kos kitu babagi bae atuh ke di akhirat kakak atuh ka sorga kula ka neraka tah mun ngomong kitu ngarang mantep kan hati sial ya babajikan teu bisa dinasehatan Neng, aduh, ayana tuh, coba ieu mah malam Jumat ulah nonton TV maca sholawat. Alah, maca sholawat karek kuari bae kakak nganasehatan jeung keur makur. Geus teu seukeut bongan baheulana dididikna kitu. Atuh keur ieu mah kuari mah anjeun geus jaho ieu, kuari mah geus jaho geus ngaji. Wayana tuh coba Neng. Rada sadar. Lah ka ulah sok ngocomang bae, geus masing-masing bae. Ieu mah kieu bae Kak, engke di akhirat kakak misalna ka surga jalan salat bae ka surga. Ulah ka neraka atuh ka neraka. Geus kula mah nemah bae geus. Teh tepan lamun geus kos kitu tah urang geus hese tah. Dangkal jasa tah mah teh. Deuk nyandung pan teu boga duit urang. Cara rada boga duit on. Dikekepan urang-urang ya ngeukepan ari neraka. Ya lalaunan we ngada setan lalaunan. Ulah cepet-cepet teh. Sapoe, dua poe ulah aju gegeurahan ngana setan awe mah. Terek ka pepegatan. Ulah we mah cek anjing Nabi ge. Awe mah tulang rusuk nu panghandap na pangbengkokna. Mun diantepkeun bengkok bae, lamun dikieukeun kurang dilempengkeun potong lalauna. Deuh. Di neraka sapoe, sabulan, sataun atau sabaraha. Di neraka hum fiha khalidun. Harapan kada mangis. Khalidun. Salilama nya mah di neraka teh masyaallah karim ieu jelema-jelema nu bueuh kawara biadab dilahirkeun nu ngalahirkeun Gusti Allah nu ngayakeun Gusti Allah hirup nu ngatur Gusti Allah nu ngarizkian Gusti Allah tapi ibadah ka batu teu percayaan bahwa Allah teh pangeran puang buang kawara jasa teh batu kunyana dicokot diukir nu sidakep anu sila anu nyekal pentungan dan lain sebagainya dibagus-bagus diteundeun di luhur di minyak sengitan dibukurat disembah-sembah oplon teh coba cik urang mah eta batu eta mah eta keur carita zahirna walaupun nya ge sarua lain batulah tapi makna batu dibentukan seperti eta cak nya teh ieu teh aya di jerona nirwana waduh lain eta lain nya ge sarua bae urang lamun dibawa ka dinya halah geus bentuk lagi batu-batu bae geus manteng nya mah ka mamana geus sok mau pangeran bae mau pangeran nya mah mau berangkat jauh iya dibawa pangeran ditenden di sisi mobil kantongan pakai kantong keresek eta daek beri pangeran di kantong keresek tolak tuh ngamuk ke naonnya teh tolol teh pangeran eta masyaallah masyaallah baheula keur zaman di dieu tah disepatan ka ditu teh pan aya naon ngaranna Tanjung Kait rame baheula mah Tanjung Kait teh meme kitu aya anu ngalarang rame luar biasa pangeran di dinya loba nu unikna tadi Tanjung Kait aya pangeran tina roti diciun ku jana mun nyieun di ditu di Jakarta dibawa diiring make mobil mewah tundun di dinya wah disinaran di lampuan di minyak sengitan sisina aju nyana nyembah engke nyana ka laut ka pantai olahraga leumpang ke kadinya deui terus nyembah deui beres nyembah kan lapar dicomot pangeran teh nu huluna nu leungeunna eta pangeran ku cicing bae deui di dalaharan tolol nyana nu nyembah nyana nu nyieun nyana nu nyembah nyana nu ngadahar lamun otak jalan nyana ge atuh ngabego-bego ka nyana sorangan aing sih kunaon bego-bego teh nya kene tapi kulantaran make juri di jerona terus bae terus nyembah ka batu nyembah ka kayu nyembah ka sesembahan teh bolon tapi maha murah Allah nangieun Allah nyiptakeun Allah nu ngayakeun Allah ngahirupkeun jeung ngamatan Allah nyana teu percaya ka Allah dirisian bae ku Gusti Allah mah pokona mah ayu bae pan aing mah pangeran nu iman ka aing ku aing dirizkian nu teu iman ka aing ku aing dirizkian bae ayu bae pokona mah aing mah pangeran mere bae kasih hitung-hitungan nang ke di akhirat ku aing sia
pangeran lo kos gitu banget takol laku biak lakillah sok geura nyieun budi pekerti anjeun kos Allah turutan geura Gusti Allah urang mah pan bager suat kan mere jelema mere ka urang mere deui bager amat karak urang dibere ojo tah mangarana nu nanya i bager amat tanya deui giliran nu teu nanya sia teu nanya nya teu hayang nanya urang kos gitu cek pamajikan teh itu kiriman itu tetangga itu nu mana itu wah punya gitu mere jadi ojol-ojolan bae urang kadanan orang nasihatkan meneng kabeh ieu bere kabeh lah cok pemajikan anu itu mah ulah tuh jatuh ka imah urang nu ka imah urang nu teu ka imah urang bere anu nanya nu teu nanya bere nu sugih nu susah bere bae geus kabeh manya bere bae geus kabeh cara Gusti Allah tahu merek bae terus masyaallah mantep jasa urang teu beda-beda urang mah beda-beda ieu bere ieu ulah jauh ke nu mantak urang mau jadi wali betul gitu bere saya terus kumaha eta Gusti Allah teh teu katuturkeun jeung moal katuturkeun jajana batu kos gan urang dititah ala kadar nutur kos kitu teh supaya urang bagus supaya urang rapih nah ieu bangkawarahna kafir nang nyiptakeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngamere rezeki Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngahirupkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngamaotkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran endahan percaya ka patung batu kayu jeung sajabana kuari perbandingkeun coba mana kejahatan nu paling jahat kazaliman nu paling zalim kabangkawarahan nu paling bangkawarah mana sanu bangkawaran leuwih bangkawaran tibatan jelema nu nyiptakeun Gusti Allah tapi teu percaya ka Gusti Allah nu ngahirupkeun Gusti Allah tapi teu percaya pangeran teh Allah anu ngamaotkeun teh Gusti Allah tapi teu percaya bahwa Allah teh pangeran bandingkeun jeung nu seger-seger ka bangkawarahan jeung kadalimanana mana nu paling zalim moal aya eta jelema nu paling zalim-zalimna nu mantak di dia faman aulamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba di dia teh istifham teh artina nanya tolabul fahmi menta paham biasana aya nanya mah kapan teu ngarti tapi kaditu mah berahasia nanya ge urang ge urang teu nyaho jalan ieu nu ka mana nanya kan karena teu nyaho mang ngadieu mang ai jalan anu ka Cikande nu mana oh iya nanya ngaranna geus beres urang teh deuk nyaba ka imah ki Holid teu nyaho imahna nu mana urang nanya karena urang teu nyaho mang ka dieu mang aya naon ulah deuk ka imah ki Holid di mana oh itu tuh ieu 1 2 3 tah eta imah ki Holid oh eta ngaranna teu nyaho kan urang deuk nganjang imah Sarwiti nu mana nanya kan tetap ai Sarwiti imahna nu mana emang enak sulalu omong bukan nu mana bae oh itu tuh 1 2 3 4 tuh 4 oh itu tuh geus eta ngaranna teu nyaho nanya supaya nyaho tapi pan urang lamun ka anak urang ngalain kitu pan sehingga dia ceng ai hayam sabaraha sampai anak nanya ka anak emang urang teu nyaho ai embe sabaraha embe sukuna sabaraha embe anak urang embe mal 5 bagus pinter aceng ai kotok sabaraha sukuna kotok mah hiji bener pinter cek indung na teu bolon kabeh anda mah tuh eta aja tah urang tah eta aja tah beda tuh nanya nu tadi bapan urang hayang nyaho lantaran teu nyaho ieu mah nanya ge deuk mere nyaho cek ade cek ajeung belajar bebek sabaraha bebek sukuna bebek oh bebek mah 2 bener 2 ai embe sabaraha embe 5 4 embe mah 4 urang nanya tapi urang ngabenerkeun berarti lain teu nyaho kan urang deuk mere nyaho tuh kan kitu nanya ge beda-beda tananya ge aya di tananya eta nanya ka budak eta nanya urang nanya padahal geus nyaho eta teh hayang pamajikan nanya ka dieu ngadi aya naon lamun meuli kongkorong dek itu teu masalah urang geus nyaho pasti teu masalah urang geus nyaho pasti teu masalah ilaha awewe ditanya yang kongkorong bermasalah jauh eta geus nyaho urang ge pasti jawabanna kos kitu coba neng maningan 30 gram maningan 50 duling 50 aing nyaho pasti jawabanna 50 bila perlu 100 atuh talian mah beung kakak ieu gantung eta urang geus nyaho di jero pasti kos kitu tapi nanya kan urang jadi pertanyaan teh kan beda-beda aya nu kieu kan
digerokeun anak cek ka dieu sakali teu nembalan cek teu nembalan deui cek geura balik geus magrib ka dieu geus magrib geura balik nyana make ulin keneh bae ulin tanuh datang pan urang kana ciwir aing sabaraha kali ngagerokeun sia bego geus sabaraha kali abah ngagerokeun sia teu bisa dijawab 3 bah dicambilin ku abahna aing teu perlu jawaban 3 sia ieu teu nurut ka aing geus sabaraha kali tuh ngaji teh kok kitu tah hese tah nanya-nanya keneh tapi jero maknana lain teh jero maknana urang nanya kakak bogoh waduh geus caho kabeh mah rahasiana aduh bertanya orang nanya kakak bogoh urang neng aya teh si jawaban neng dina surat nu kamari atau di SMS asana kurang jelas maksudnya eta jawaban teh kumaha kok jawabanana inilah saya ciptakan melalui panah asmara eta naon maksudna oh, Masya Allah jantung tembus jantung eta nanya sebenarnya mah geus jaho nya lagi aduh eta mah ku indah-indahna bae sayang langsung ngadenge embung melalui SMS kis gitu jadi ditanya jawaban geus lah cenah teman-teman perlu dijawab emang kumaha sapenting teu sare kalau lagi sarawe oh aku rek kitu mah nyambung berarti urang garing kabehnya asmara apa eta jadi gering heran eta mah geus kos kitu bae tah nah ieu bertanya ye faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba mantap teu meunang ku urang ngahartikeun kieu ye faman saha nu leuwih zalim tibatan jelema anu ngabohongkeun ka Allah coba saha nu paling zalim ceblek mah kos kitu kenal itu tah coba dulur saha nu paling zalim tah lain nanyakeun kos kitu teu perlu mata ditafsirkeun lagi lah hiji-hiji acan jelema nu paling buang kawara jeung biadab teu perlu pertanyaan teu perlu jawaban teu perlu mah padahal pertanyaan tapi teu perlu jawaban perlu didengekeun doang ku ceulis sia masa urang-urang acan di dunia nu paling buang kawara paling goblok tolol bolong paling zalim tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Allah nyeun neko-neko ka Gusti Allah nganisbatkeun syarik ka Gusti Allah nganisbatkeun anak ka Gusti Allah majar Allah boga anak cenah Isa teh anak Allah anu paling blona jelema anu nganisbatkeun anak ka Gusti Allah tolol goblok tolol bolong eta tah ieu bahasana faman azlamu wal aya jelema nu leuwih zalim tibatan eta mun hayang naokeun zalim eta jelema pang zalim nama pang buang kawarah nama nu nyarikeun ka Gusti Allah bahwa Allah teh ngabogaan syarik nyeun bumi teh kudu boga batur ngarizkeun teh kudu boga batur aya syarik atawa nyarikeun ka Gusti Allah teh bahwa aya deui pangeran salian Allah mangeranan ka batu ngalerangan ka kanjeung sajabana eta syarik ngaranna eta jelema pang kawarah mah kafir teh jadi kamu disimpulkan memual ayah jelma nu leuwih zalim jeung bakawara tibatan kafir eta nu buang kawarah mah lantaran geus disadiakeun tempat dageng ke di akhirat urang mah geus disadiakeun di sorga nya mah di neraka di kitu-kitu ge tetep aya lantaran nu boga hidayah Gusti Allah nya ge maca ka Quran ieu nya ge ngadengekeun aya teh dibere hidayah nutup bae sama sakali persis kos nutupna ki haji anu geus diharam-haram ge ngeuridit tentu ngeuridit bae tutup bae tetep bahasan aja geus haram-haram ge duit itu geus selesai cek dia mulai deui eta karena katutupan gitu aju nanya isu kada sing ngeuridit ka surga ta neraka neraka sia ka surga mah ka surga ngan ya di neraka lah moal kebal 100 tahun ambo 100 tahun atuh ngeunah henteu ngeuridit mending dibebas-bebaskeun tapi tetep bae lantaran kahijab ku kalagatan dunia itu terus bae ngeridit bae nah iya mah kakarake perbah maksiat ari ieu mah kapan wah kakapira mentek Gus Dur balalagaan-lalagaan ge sok hayang seuri aya bae tah hayang seuri na ka Gus Dur mah aya kiai boga anak 3 cek Gus Dur dina ceramahna nu hiji Gus Mafan perekonomianna nu hiji sarua sakolana luhur geus teu kudu diurusan ku kolot alhamdulillah malah mere ka kolot tapi nu bungsu ieu asup Kristen ceurik beta kiai teh ceurik beta eureun-eureun
nuka hiji mapan nuka dua mapan tapi ieu nuka tilu nyambung sunu ka deureuh endahan asup Kristen ceri kapanggih ku Gus Dur Pak Kiai kenapa nangis aja mikirin saya ada yang dipikir apa yang dipikirin saya punya anak 3 terus punya anak 3 yang 2 mah selamat alhamdulillah selamat gimana sekolah sambil nyantren sekarang udah mapan yang kedua juga sekolah sekarang udah mapan juga terus apa yang ditangisi anak yang ketiga kenapa anak yang ketiga yang paling saya senangi yang paling saya sayangi sekarang masuk Kristen atau kenapa nangis Gus Dur mah kos gitu kan atau bagaimana nggak nangis yo Allah aja Allah punya anak 1 nggak nangis dia ini makan 3 yang 2 selamat Allah mah cuma 1 aja Kristen anaknya nggak nangis nyana seserian serangan tak kiai sia aja saya Gus Dur Allah mau punya anak 1 katanya tuh nggak nangis nggak apa biasa aja untung namanya dan dek seri salah eta kos gitu jadi aya nu ngandisbatkeun anak ka Gusti Allah iyalah nu paling pangkawara Kristen eta mah guyonan Gus Dur caritana Gus Dur enggak nangis gak apa ya Tuhan mah enggak nangis gak apa aja punya anak 1 kata orang Kristen ini anak Allah enggak nangis Gusti Allah mah biasa-biasa aja aya bae eta Gus Dur mah kapanggihing naon bae nya nama kapanggihing naon bae jadi guyonan tapi guyonanana urang kaharti bae kos eta teh naik kapal banyak tiluan babarengan Presiden Amerika Presiden Prancis jeung Gus Dur naik kapal pas nolol kan udah keluarkan Presiden Amerika so wah ini negara Amerika emang kenapa wah ini menara Amerika nih terpegang katanya oh aduh bener cek Gus Dur hebat oh itu gak ada Presiden Prancis ini Prancis nih menara Eiffel nih kepegang sama saya wih ya tinggal Gus Dur naon aing cekeun ya bener ngeluarkan leungeun dasar wow ini tenabang ceknya si Presiden Amerika jeung Prancis emang kenapa airlogi saya hilang ceknya berarti tenabang loba copet bisa we eta Gus Dur ya setik ya we ya Allah ya Rabbi Masya Allah jadi terkenang kata Gus Dur iya Tuhan mah punya anak 1 juga Kristen katanya yang enggak nangis udah pakai nggak usah nangis dah masih ada 2 yang selamat hiji iftara ala Allahi kadziba takir tama guys wali zalim wahaya tandingna sebabnya lah diciptakan ku Gusti Allah tuh percaya Gusti Allah pangeran atukan bangkawara jasa tama nomor kedua au kallaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat ieu ka Al-Qur'anul Karim ieu mah bisa bae jelema-jelema muslim jelema mukmin aya geus pugu jelema kafir mah jangan ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim tapi jelema mukmin ge aya sebagian ayat tu dibohongkeun ku manehanana ayat ieu mah geus relevan deui diterapkeun di akhir zaman ulah dipake ayat ieu mah ulah dipake ayat ieu mah ulah dipake ayat ieu mah terlalu keras teh ulah dipake di urang ayat ieu sos geus teh dipake di urang teh berbagai ayat komo di negara Indonesia mah secara kepemerintahan geus teu make Al-Qur'anul Karim kadzaba bi ayatina ieu jelema nu paling zalim jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim Allah pangeran nurunkeun Al-Quran urus kusia negara make aturan Al-Quranul Karim nu terjemahkeun ku Rasul aing aing geus turunkeun Rasul akhir zaman adalah Muhammad matak lampake atuh ku maneh mun maneh pake balik bakal ka aing cak Gusti Allah ku aing bakal dibener-bener sia teh hamba aing sia teh nurut ka aing lantaran sia ciptaan aing nurut ka aturan aing melalui Al-Quran nu diterjemahkeun ku Nabi aing sorga sia tapi sia waing di deuleu Gusti Allah teh teu nurut teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim teu percaya sia kana terjemahan Rasul aing buah kawara sia moal aya nu paling buah kawara zalim lah jelema tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim menta kula sampikeun ka ngabohongkeun ka Al-Qur'an geus deuk ka harti geus bae tuturkeun Al-Qur'anul Karim moal kebel urang hirup di alam dunia indah jasa ketika urang nuturkeun Al-Qur'an nuturkeun terjemahan Al-Qur'an ku Kangjeng Nabi jadi hadis urang teh maot geus peureum urang pae kajian ku kumaha ge ngeunaheun tapi lamun teu make Al-Qur'an beunta bae engke bakal teu daekeun peureum olotot bae ieu cilaka ieu
terima kasih ade deui jelema nu paling zalim kecuali jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun sari ka Gusti Allah endahan boga pangeran deui batu kayu jeung sajabana atawa nganisbatkeun cara Kristen Tritunggal Isa ibnullah ieu nu paling bangkawara kadua au kadzaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim dibaca tapi teu dipake sarua jeung ngabohongkeun. Jadi pakai aturan secara global, secara internasional atau secara nasional. Iya, termasuk jelema nu buang kawara zalimna pohara jasa. Kuari kurang terjemahkan. Atuh berarti nu zalim di urang mah atuh lurah. Secara rinci nah sebabnya na teu make Quran mutuskeun anak camat. Kaluhurna ya bupati, kaluhurna ya gubernur, luhurna deh ya DPR nu ngelola hukumnya anak tapi teu make Quran. Mantak lamun keur ngajabat DPR paeh geus. Sateun pokona mah. Terus ieu cenah kiai ulah sok kitu sebab di DG loba kuari DPR nu ngayantepkeun kana karasaeun ku jantungna. Ieu cenah ke minggu hareup teu ngaji olos ngaji ka ditu kieu sia ka Kiai Golkar sia sarwana ka ditu. Geus aing mah ngaji geus kos kieu bae supaya salalamet kabehan. Ih, ini kemana lompat ya? Jangan luka Golkar ge paeh kene. Ih, terus bentak Pak Harto hudang deui. Apa kabare? Piye kabare? Hudang tulang Soeharto hudang. Nah, menteri ya ujung-ujungnya si eta nomor 1. Mentak cing hade. Ih, lamun diterjemahkeun mah sebab jara kadzaba bi ayatina. Satungtungnya ngabohongkeun ka ayat teu make ayat-ayat Al-Qur'an. Komo hakim, jaksa, pengacara. Tawa geus pohara jasa. Geus jaritakeunana lantaran nyalahgunakeun aturan Al-Qur'anul Karim. Kumaha jalma nu kitu kumaha tah? Ngabohongkeun ka Gusti Allah, ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Jelema-jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun syarikan ka Gusti Allah jeung anak ka Gusti Allah kitu keneh jeung nu jelema ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Ulaika jelema eta lah yanaluhum anu bakal memperoleh bagianana minal kitab tilauhil mahfuz mimma kutiba lahum geus dicatat dina lauhil mahfuz minar rizki wal ajal wa ghairi zalik rizkina jeung ajalna ge geus dicatat sagala rupana geus dicatat jelema kabangkawarahan kos itu ge geus dicatat boro-boro eta rizki jeung ajalna ge geus dicatat kabangkawarahan nya teu percaya ka Gusti Allah geus kacatat kitu keneh teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ge geus dicatat. Nah hatta iza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum datanglah utusan-utusan Gusti Allah ka anjeunna yakni malaikat-malaikat nu bakal ngamaotannya na yakni malaikat Israil. Ketika malaikat Israil datang qalu cek malaikat ngomong kanyana di udag-udag itep-kitan ieu teh maksudna mangejek. Mungkin bae di rumah sakit jelemana, mungkin bae kerja jaguar ringkas, mungkin bae keur di hotel paeh mah jatuh. Iraha ka tangtuanana bae teu saha. Ketika manehanna geus dikieu-kieu ku malaikat teu lompat ka mana sia mun di rumah sakit atawa di hotel atawa manehanna keur happy-happy di mana bae atawa keur diuk di maker ngedang aina ma kuntum tad'una min dunillah cak malaikat. Sahaya mun bahasana susah Sunda sahaya saha cek malaikat ieu aing malaikat maut nu bakal merenggut nyawa sia. Eta keur carita urang Tangerang tapi lamun kok urang Rangkas mah aing teh malaikat maut bakal ngerenggut nyawa dia. Lebih serem deui apa di Rangkas betung atuh. Masya Allah, dek lompat ke mana dia? Dek lompat ke mana dia? Ayo coba aina ma kuntum tad'una mana pangeran nu Gusti ade sembah geura pentatulul Gusti min dunillah salian Allah. Nu kamari sia nyembah ka Isa, nu kamari sia nyembah ka patung, nu kamari sia nyembah ka Maryam, nu kamari sia nyembah ka kayu, nu kamari sia nyembah ka jabatan. Aina ma kuntum tad'una mana ayo datang ke sia aing bakal ngarenggut nyawa sia. Baca bala mun sedikit ngehinakeun ngejek takitan bahasa kos kitu
ayo dikitu-kitu tetep memeh tah mantap jangan memolotot oh eta teh keur diajak bicara ngeret deh ke molotot teh coba ge deuleu Kristen Katolik Buddha kafir coba deuleu ge cek mamang teh nganaonna teh nu geus beus sia ngabuktikeun sia mah nganaonan segala naon ditita kos kitu sia mah coba ge kok di rumah sakit mah lamun aya deket kafir urang ngeri deuk rumah ieu naon kana ngadenge sakarat mah kitu urang ngadengu ulun teu ngadengu tah tanyakeun ka urang kampung Melayu urang kampung Melayu mah pan loba tatangga cek Cina teteh sugih henteu Cina ongkoh pan atuh bade teh rugi dunia akhirat apa kos itu mah ieu ono boga pabrik ngan boga kemewahan di dunia itu di kampung Melayu nu memang kampung Melayu teh naon tah memang kampung Melayu sewan leuwih parah sewan mah Cina sewan mah leuwih parah maju lah di nyana Cina sewan atuh ngaranna dagang uleg di nyana Cina sewan pae coba ge tonton coba Cina eta obo bangsa ieu mau nu koskara itu bos siapa ini siapa kamu pasti tidak kenal ini malaikat maut jangan main-main saya suka main-main ada kawan sia dibuktikan ulu teu kabeh ge geus sakarat pa ulu teu ya Allah ya Rabbi nyana nantangan ngejek malaikat maut ge ngejek aina ma kuntum tad'una min dunillah mana nu pangeran nu kumaha disembah ayo ngadu jeung aing atusan pangeran nu ase ay mana pangeran sia batu teh mana pangeran sia kayu teh datangkeun keur minta tulung sia aing dikerakap sia aing masyaallah taala geus kos kitu deui kumaha ai panai ka urang mah datang malaikat teh salam assalamualaikum waalaikumsalam Said seakan-akan gitu bakal sebab urang teh neuleuh teh tan neuleuh nyana mulai membentak seakan-akan ulang bertanya make di alam eta urang bertanya ka nyana di alam nu eta ngan teu kadenya tuh lamun kadenya mah jelema hariman kabeh tuh buku ieu teh kos kitu mulai bentak tah geus datang lain deuleuh nu mantek lamun geus biasa zikir kenceng zikir la ilaha illallah la ilaha illallah lain rasaan panjana gitu anu biasa balak genep eta parah ya waduh atuh lamun koprok mah koprok aduh bahaya nu sok main catur kuncung eta geus lain alam mantek sing hade malakal maut datang ka urang assalamualaikum seakan seperti itu waalaikumsalam abdi malakal maut badan nyabut nyawa sumuhun ke abdi siap-siap segera siap-siap mulai zikir sorangan kan la ilaha illallah tanpa dititah la ilaha illallah la ilaha illallah nyana geus sorangan geus terbiasa geus inget nyana paeh yaing geus langsung set ngeunaheun ka malah dunia setan ku malakal maut tenang ulah rurusuhan kalem bae geura siap-siap ingetkeun ka Allah nyana nganasehatan urang kan ngeunaheun lamun ka kafir kos ieu tah ayeuna mah kuntum tad'una min dunillah mana pangeran sia nu kumaneh disembah-sembah ayo geura datangkeun atuh ka urang ge sarua ieu kan ka kafir ka urang ge Pak Haji ulah kaget Pak Haji kan kamari salat puasa santunan yatim nu kamari geus disadikeun 10 juta kan teu jadi kan ajo kan cek aja sial jasa malaikat izin lain pelit kan ente bener ya nata ngomong ayo geus siap geus jeung pangeran mah Allah kula utusanana geus pindah tempat doang pindah tempat engko ari di dunia isu pagi atuh di alam barzakh ulah sieun ayo bae geura zikir la ilaha illallah mulai set lamun ka kafir tah ngejek ka urang mah ngagungkeun tinggal kitu bae ieu tabkitan ngejek ka kafir koh ayeuna mah kuntum mana Tuhanmu aja singgo ditanya ku malaikat ngejek atuh malaikat ge atuh bahasana ge kitu iya Tuhan coba sampaikan sini iya koh ngejekan malaikat tuh ulah kitu ke bahasana enggak gua mau ngejek aja sama lu ya Karim kumaha teh jawabna qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim kafir-kafir ge ngararomong dolu leungit malaikat teh malaeta pangeran teh gobu geus sareuwana ti kaula
sanajan disebutan ketika mari kula salila keur di rumah sakit nyebutan teu ka pangeran kaula tapi palam narohum teu leuleuseut ketika can sugan hadir wakilna atuh ka dieu komo pangeran nama ngomongnya lagi geus disebutan salila di rumah sakit berbaring teh kaula teh terus bae ngundangan pangeran nu leutik datang ka nu gede jauh nongol tolol ta pangeran kunyana geus ditolol-tolol atuh sugan aya utusanana anak pangeran jauh wakil-wakil eueuh cekeuna golluan leungit pangeran hilang gaib eueuh di penglihatan mata dumantek sakitu disebutan ge diundang ge falam narahum kaulat teu ayo gerak undang deui cek malaikat eueuh mantak wasyahidu ala anfusihim nyana bersaksi kana dirina ketika nyana deuk maot annahum kanu kafirin dirina bersaksi bahwa dirina pawa maot teh kafir lantaran bayangan-bayangan api tempat nyana neraka geus sadar nyana aduh aing maot teh kafir teu bisaeun nyana maca syahadat sebab jana teu pernah maca syahadat satu boro-boro di dadak keur sakarat sakira nu asup Islam bae ge singkos inci deuk asup Islam kita maca syahadat wese jasa urang dituntun asyhadu asyhadu udah sabaraha minggu seretahna ku aing kudu dikerok ieu bae asana minggu hareup dikerok lain ngabisaan cadel ieu budak ieu dah coba asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la illallah hese geus bade geuna diteruskeun bae heulana urang lantaran hese jasa lisan atuh ngomong ngadadak deuk pawe cacak-cacak nyana mualaf bae deuk asup Islam hese jasa syahadat kita asyhadu teh teu bisa deui acadu wae Allah ilaha illallah teh teu bisa la ilaha illallah hese jasa jara wa asyhadu wa acadu anna Muhammadan Rasulullah Rasul hese. Nah, komo iya bayangan neraka geus saya. Urang mah pantang ke dibayangkeun neraka, bayangkeun surga, bayangkeun neraka, bayangkeun surga. Tateng surga. Mantap urang molotot be surga nu kadeuleuk ku urang. Seakan-akan cek malakal maut iyalah tempat anjeun urang sedih nu mantak sedih kunaon lantaran teu sapira urang hirup di alam dunia teh ibadah luca lecek tapi bakal ditempatkeun di dinya asana ku inggis amat jeung sedih amat leuh ibadah nu teu sabaraha bakal jadi diucar urang cicing dit isin jasa bakal nempat teh ceurik teh isin neuleuh surga cai mataan nyan isin tempat bakal di dinya sedengkeun salat buka mari luca lecek jasa jeung teu lila perasaan hirup di alam dunia ieu bayangan surga nu sakitu poharana mah mulai anu senyum ke bakalna anu ceurik tanda bagus kos kitu teh naon sabab ieu tah okos jelema barang ngaca beungeutna jorek ya aing mah beungeut perang ieu mah ieu beungeut perang ieu mah kos kieu mah ieu tapi barang dikawinkeun jeung anak nu sugih nya pinter jageulis paneta nya nangis pupuringisan bae sia bangun pupuringan aing ieu sebenarnya teu pantes segala calon aing nya geulis nya sugih nya aduh kumaha aing atuh salah tuh lain gitu aing ceurik ieu sebenarnya mah ceurik kunaon bunga teuing jadi ceurik bunga teuing aing jadi ceurik ieu kos kieu aduh masyaallah tah eta jelema lamun jelema beungeut nya ngaca teu kasep tapi barang pamajikanna nya geulis nya pinter nya kaya nya turuna bagus atuh teu ceurik kumaha ceurik nyana batin teh ceurik ke kubungah jasa teu karasa ceurik tah ieu ge asana urang lah ibadah mun 60 tahun atau komo 50 tahun atau 70 tahun teu sapira teh hirup teh kos kitu teh barang dulu istana masyaallah surga geus kabayang nyana ge geus ngahanju hayang gerak ka ditu bae hayang gerak ka ditu bae mata kain senyum komo bari jeung bidadari naya aduh geus teu inget alam dunia geus teh aya gegerahan malaikat cabut cepatkeun maduh masyaallah geus poho ka inopak sebenarnya inopak wah di ditu di surga emang kumaha di surga teh ya tazawaruna pada zararah dipertanyakeun kumaha urang di surga lamun urang hayang ka babaturan bisa tah henteu bisa urang keur cicing di surga inget ka babaturan urang ieu kursi teh datang hiber sorangan teh datang ka babaturan urang anu ku urang dikertegeun teh tek je jas iya ieu pelukan urang di dinya waduh jeung babaturan di pondok teh waduh keplok alhamdulillah aing teu kartis ya bisa ka surga
aing ona buka surga jaing mah jelema bagong mulus ya eta di surga teh kos kitu beneran ieu mah kumaha lalagan eta aya bahasa kos kitu tah jadi ku bunga-bunga nanya na teh silih tanya ke aing nanya ka sia jas sia mah potongan ka surga emang kunaon gitu atuh pan sendal aing beak ku sia rokok aing asal leungit ku sia tapi sia bisa ka surga kumaha tah aing geus sebenarnya mah leutik hate tadi nama ngan sia barang dipalingan ku aing teh jas sia mah pan ridho bae emang aing ridho tak ku ridho sia aing maling teh kanu sia jaing gak nu sejen mah lain engge maling eta mah lain maling aing mah kufaul lima ridho uka ku sebab aing nyaho jasa ridho sia mah teh dicokotan sia mah ridho bae atuh emang tak ku ridho sia eta lah aing asup ka surga aing ge teu ngarti sia bisa asup ka surga kunaon dia cek nyana deui nanya pan sia mah bager ge semu doang gitu tapi bisa ka surga tah silih tanya di dinya tuh biasa berame di surga alhamdulillah ieu urang bisa ka surga kieu teu sangkanya ai babaturan urang nu si anu teh di mana nu mana si Jepri teh naon nya nyana ka surga apaan teh ieu udang da ieu bareng kursi datang Udin sia ieu aduh pelukan deui tah jadi eta kos karar itu di surga teh eta geus kanyahoan sia ieu di jalan naon kula mah gang peking gang peking menjadi surga gang peking segala gang perukutut detik amat sama puri ya kos itu mah wah di surga mah tuh sablak-ablak Masya Allah teh ieu ku bunga-bunga na Masya Allah mantaklah urang mah geus bae maning ditinggalkeun permaksiatan deuleu itu bae heulana deuleu itu bae bidadari 70 geus menunggu urang Haji Soleh sini Haji Pendi sono nggak gitu-gitu ya Karim Masya Allah nggak di dunia orang poho-pohokeun orang bersihan ibadah nu sesuaikeun jeung syariat kemudian atuh aya nama permaksiatan stop orang ulah loba ting nonton TV malam-malam geus di stop bae geus kakolotdakeun mah geus ulah kudu cupar geus bae geus pepegatan segala HP segala televisi segala gitu geus hiji bae mah kanikmatan akhirat geus Masya Allah pohara jasa orang nyaritakeun akhirat lain lalaga tapi pan ieu urang nyaritakeun kafir mah ngeri cek malakal maut aina ma kuntum tad'una min dunillah pangeran sia salian Allah nu sia disembah datangkeun ku ayo dulu pangeran palam narahum kaula geus teu deuleu wa syahidu ala anfusihim nyana bersaksi atas dirina annahum kanu kafirin bahwa nyana maut kafir nu tadi teh nu dicaritakeun ulaika ashabun narihum fiha khalidun iyalah yang jelema-jelema nu boga pangeranna batu jelema nu boga pangeranna kayu jelema nu boga pangeranna makhluk jelema nu boga pangeranna salian ti Allah etalah nu bakal jadi ashabun narihum fiha khalidun etalah jelema nu pangbuang kawarabang kawarapang zalim-zalimna sebab nu nyiptakeun Allah nya na teu percaya ka pencipta mentak urang mah sakieu geus lain lalagaan bersyukur na geus pohara jasa geus alhamdulillahirabbil alamin ieu masih berlanjut keneh ayat ieu engke sanggeus sapahe annahum kanu kafirin engke kumaha coba ya sanggeus sapahe wala udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum wah beuki rame bae ujianna sanggeus sapahe bakal kumaha ieu mudah-mudahan teu ngapesan bae pokona wallahu a'lam gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakieu legana dieusian ku 39 sedangkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah Qabil ari Habil mah kelahiran bumi supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk
maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua lalaki awewe kitu bae tah sajodo tah kabeneran Qabil mah ngajodona ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah tah si Iklimahna kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita jadi temenang bareng jeung kembaranana etalah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijata lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka bapan aing si bayi kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang anu geulis gitu berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol teh iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis bakalan jual asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kana jore penghinaan mungkin timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ka kadituna anak incu Qabil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tabil cak juri ya pugu cak jalan teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah ka bisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adi sia nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo habeu ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ieu cak Qabil teh aing tetep bae embung kajian kumaha ge embung bae teu beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi tu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis aya Habil dikawinkeun kanu geulis tah ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajian kumaha ge kadengen ku Habil cak Habil teh Qabil ulah kitu aing mah andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong saneunahna bae geus kumaha aing bae ieu mah bohong ieu lain ti Allah ieu kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti abah ieu mah memang abah bangka waras ya mulai tah eta nu sok ngerekan abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikupaya duaan kan sok ngerekan abah tah iya Masya Allah mulai tidinya cak
Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ay zawja Qabil labuda ukhta Habil wa zawja Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklima instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kumaha kula embung kajian kumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan tah saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tah geus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kumaha kudu diselesaikeun masalah ieu selesaikan di mana mun terus-terusan kieu pan izin kakak dituna ieu izin urang ini kemana Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu ge tak eta izin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing geus moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah aja geus kieu kumaha kajian kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asa kapanggih wong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumadeus maneh ka Gusti Allah takorup ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieunna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh we Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ka kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah nah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula dikorban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seudeuh set engke ngalap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing behakan seuneu diletap seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak seuneu kitu bae oke cek nya jadi geus ya dikumpulkeun punyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeun anak hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta njore ari akal Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu wang gedena jeung nu wang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu wang gedena wang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pangbagusna bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana tedan bek tekebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dientap ka jeung kumaha ge pasti nu aing mun aing nu dilentap berarti aing kawin jeung nu geus
namun aing itu dilentap berarti iya beres urusan dia turun sana ka dieu ka ditu aing nu dilentap plek seret bawa ka luhur tinggal ieu bae korban kobil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentap ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae kobil teh gas ulah loba ngomong ya kobil teh abah gua rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot ku situ eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungin nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah kobil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin nah musuhan ka anjeun kafirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa teh diturut jah heueuh tuh Kangjeng Nabi Adam teh diturut jah heueuh atuh komo aing abeh kitu entah tenang Kangjeng nah iyalah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad wahai Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampaikan ku umum ku sahabat disampaikan ku tabiin disampaikan ku atba tabiin ku ari poe minggu disampaikan ku ari ku urang kadeng eta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeus ka Gusti Allah nyieun kadeus nyieun takrub melalui kurban ilallah ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'u patukubila min ahadihima ditarimana ti salah sahijina hungkul nyata nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae didinya teu robah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulanna aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cek Habil kola 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana yang diterima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah
cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima itu ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah buluh sia ku aing geus beneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya yadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula bahasa dagiraheun Habil ka dek ngabunuh bae jak urang mah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kaburu ka kula ma ana bibasiti yadia ilai muring mah moal kudu males uluran tangan kula mah moal nyabok ka kakak kula mah moal ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah da cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sia jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah cieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik aja berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cakan jeung Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuh nak boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyana ge ngan eleh wae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males tah eta lantak al-qatil wal maqtul finnar Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantap bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jak kula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mah sakadar nasehatan doang sia ngomong ka situ balang nasehatan sagana wah ini teu bisa diomong ku kumaha masyaallah tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sangat sedikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hati aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae hese nama cak
cak iblis ya atuh itu kumaha aja can orang anu dibunuh jawabannya manusia kakara kayak burang doang ngomong aja di jero hate jeung iblis ya kayak deulekeun ya cat bae iblis teh keluar nu hiji tek hareup rupanya jeung iblis itu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun bulak kana huluna hai oh tak itu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jahe babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus bisa aja kuliah ngabunuh nangis saya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mandak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gecretkeun kana huluna gua jret kedepan syariat Masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyanda jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatlahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkan kabur malah kadenge kabur nage hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka saeutik di sorga turun ka handap baheula kalantaran teu percaya ka adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep kunyana aduh hadi cangcana ditangkep kunyana Masya Allah iya aya ku kieu-kieu teuing ditangkep kunyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus paet kakade kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh malantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita nek minta tulung ka mana ngan sakit kitu na jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km memanggul baik dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah Masya Allah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakola maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kukumaha moal hirup deui Sallallahu